Kok dahar naon nih, Bi? Nyah-nyeh-nyoh teh ya. Bakso tahu hayang teu? Mung anjir sieun rabiesnya semalam justru Bibi mah. Sembarangan bibi mah disuntik rabies kamari ditu di posyandu ning. Rabies cenah nyada anjing. Apa tuh? Bibi aing mah ieu nya lamun dina anjing, anjing cau-cau geuning anjing wah-wah nu sagede kieu geuning. Ya geura ieu teh bibi masuk hoream sambil urang nu kitu sieun. Kunaon di? Cenah mengandung formalin. Formalin. Heeh. Tuh ingat tuh. Ya, ai formalin teh sebenarnya naon di? Formalin mah pengawet mayat eta teh. Biasa sok dipake ku nu dagang nakal mah biasanya sok dipake eta model bakso gitu dipake kana kadaharan. Jadi awet kadaharan atau gampang basi. Atuh bibi hayang meuli geura. Jang naon? Jangan meh awet ngora. Anjing, Jeung teu olok duit di imah tarek behak lah pusing na otak ya. mau doraka gitu ku aing ya bibi aing karungan gitu. Manya formalin anjingnya awet ngora. Mang, urang neangan lauk sapu-sapu ieu lah. Ek janaon, pan teu boga akuarium urang mah. Ek nginguna bak. Kesel urang ka mamah. Mamah sakola titah sasapu wae enggak poe. Terus mana ek ngingun lauk sapu-sapu jang sasapu gitunya tengah imah gitunya. Lauk sapu-sapu mah jangan bersihan akuarium hungkul. Lain ruang tamu jeung dapur jeung kamar. Daripada ayeuna nangan lauk sapu-sapu mendingan nangan lauk emas keur mahal ya, Bang. Jangan lauk emas. Dijual ke toko emas 1 kilo tuh kali sabaraha ribu ayeuna emas sagramna. Itu. Mang. Ari amang jeung mang gejeuy kolotan saha mang? Nyokolotan urang atuh jai. Urang mah geus 40 si gejol budak kamari anjir. 27 paling nya. Boleh. 27 urang mah kumaha kitu jay. 27-an. Tuh. Ngora orangnya, sia ngora orangnya. Nya. Oh, atuh da orang mah baby face. Sebutna teh jai. Naon ari baby face teh mang? Baby face teh kieu. Beungeutna jadi kaos bayi. Oh. Ari mang gejeuy ge jiga bayinya mang. Ah, ledek maneh mah jay ah. Bener. Bener sih gak bayi tuh, cok si Ajay ge heueuh. Kan jiga bayi bage. Kaget ah. Tapi benar, budak Mataram ngawadul. Dia bayi maneh. Guys. Bayi magong. Anjir, anu puas aing anjir. Cing Ajay ku aing mun panggih sok ah bare duit aing.